Gusti yang umroh, umroh itu mesti itu lama umroh, kayak jemaah umroh kayak, cuma sih ada lah, insyaallah kalau deh mendingan, benar ini juga yang mana sih, umroh kami kuno jalan Nina Nina mana cek deres Nina niat na ini nisab na nasi Nina itu orang itu Nina niat nisab nasi baik ditulis baik kayak bor meja yang banjir boleh sejak bor ini dibalik nah bagus kayak ini ni nuka hiji ni nuka dua bisa mampu nah nuka tilu nasibnya kok gini nasi Masya Allah 3E niat nisab nasi nina saya sing dari nina urang kawasan Allah ijab kudratillah sing mampu sing kapilihnya dininanya amin ya Allah niat kayak umroh kayak cek niat kayak naikkan haji tuh naikkan haji niat apa kawana suci harga kaget bisa turun naik haji harganya naik niat ayah tapi itu acan bisa haji niat mah bisa ayah bulan niat mah bulan tukang meski panjang guru pasagi segala guru masagi kanceng niat bulan tukang itu Istilahnya dia datang lagi rupanya, can pancen dan niat can masaki, kayak bulan niat, tapi belum masaki niatnya. Nah, niat kahiji geus aya orang yang niat mah hoyong umroh, hoyong angkat ka tanah suci ngalaksanakeun rukun Islam nomor kagenep. Niat tapi itu acan misop luar biasa. Niat ukur ayo masuk boga. So, umar aja niat boga saya kita udah asli nata boleh disumpah. Nah boga bos. Mau bisa ini tak umar tuh ongkosna asing ayah. Amin. Aduh. Wah malaikat amin kenal cendek. Niatna ayah amin sing disokeun ku Allah teh mampu amin geus kitu teh abdi niat aya tapi teu acan nisab ngan nasibna hade si eta mujur hade hoki niat kali teh aya Gusti kalau umroh tapi ongkosna teh mah ongkos tante kamu ngajual ini, kamu ngajual enak Roma, mama, ini mah kaget. Tapi jika dikudratillah Allah Subhanahu Wa Taala nasib beruntung, ayah kicing ke apa? Kita rumahna bapak ini sumur, nanti bohong, ayah bejana orang angkat umroh, ongkos kayu gariga
Abi mah dimahan we. Oh semangat. Dimahan we abi mah. Tah sabab kitu abi gaduh amanat katipan di hamba Allah kedah nyampikeun ka Kang Kiki wayahna kedah ditampi ikhlas karena Allah. Ieu ongkos kanu ngalaksanakeun umroh ti hamba Allah teu eseun Allah mah kun payahun angkat teu boga ongkos tapi kun angkat sallallahu angkat begitu nasib takdir teu tiasa dipungkir organ teu tiasa disinglang tes kuning papas teh Gusti yang widi ngareun keun dari tempat-tempat eta pimpinan agama ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Iya bae kami milik di Iwan Anin saya mau hadirin ya masjid sing biasa diundang ku Allah subhanahu wa ta'ala karena suci dia berkutilah Allah subhanahu wa ta'ala Allahumma hasil maqasidana al-fatihah Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sakitu angka gadur kirang sedang lakuna pamugi anu siapun dan anu kasuhun mudah-mudahan dina minggu anu bari bapak urang masih dipercaya di suatu Allah amin sasarangan ngaramekeun agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehat lahir sehat batin sehat jasmani sehat rohani barokah husna barokah rezekina aman kampungna baradatun thayyibatun warahun ghafur saleh sareng salihah urang paling cerdas urang kalimah Amak sadar ibu saya nasi dihasilkan sini kabul Allah subhanahu wa ta'ala wasilah tawasul berantaran di pengawasan